Si banyak tuh, si Ma juga lagi motong-motong si Ma. Tong suluh. Tong suluh ya Ma. Cokrek. Cokrek bahasa Garut namanya Ma. Ya mohon. Oh cokrek mahnya bahasa Garut mah. Siap Ma. Ari, nah makin disebat cokrek Ma. Kenapa aja? Jadi cokrek sahabat jadilah. Jangan rame Lagi. Tapi kanu parete dituang kanu pare Pak. Oh direksak we gitu dihubut. Hmm. Tuang digalei gitu kuno aralit mah dianggo ocon. Nya. Atuh nganggo waring ini sakedik oge. Nya. Me aman panya. Mohon kanu pang-pangna kanu jagong. Nya. Dina musim jagong. Berarti kadinya tah model kadinya ban ngaruksaknya Pak. Nya kadi itu ge pan ditarungnya mata sieur saungna itu teh. Pami anjing-anjing nu gaduhna teh. Nya. Tos lohor nya tos pinten jam 10-an arwi. Tos asar marangkat deui gitu. Oh gitu. Mun pami di dinya mah di lebah mah panjami sareng anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malamnya juga sahabat. Kali ini berkat dua putra melihat sahabat aktivitas jalannya ke sini sahabat nih banget nih kebun tuh juga di sawah jalannya juga masih kita lihat berbatu. Mudah-mudahan ada warganya sahabat. Masih jauh nggak ya? Tuh, kayaknya ada aktivitas warga sahabat. Di sana di depan. Oh tuh, sahabat tuh. Si Bunda tuh. Kayak ibu-ibu itu sahabat. Nah, sahabat nih. Si ibu-ibunya. Tuh sahabat, rumahnya di sana. Ma, nuju naon Ma? Ngalah suluh Ma. Ya we, amang Ma. Ku jantan pameget. Tadi nama bade wih deui beda ngagurubug mah didinya. Alah, mun nya tungkul setenya pas pisan didinya. Soak mah di seur-seur teh mah. Pan isin ku ieu we atuh ku titel. Kulan Mak. Naon cokret teh Mak? Oh suluh. Kamana jalana Mak? Kadinya kamana jalana? Oh. Kaluhur mah nya. Tuh si mana? Saya mau lihat aktivitas si Ma dulu sahabat. Ini sahabat nih apa? Saya mau lihat aktivitas si Ma sahabat. Lagi ngalah suluh. Kalau bahasa Sundanya ngalah suluh. Tuh si mana keur ngalah suluh lah ka ieu mah ieu. Ka ukurubutan ya, ukurubutan. Ma ngalah suluh. Allah si Ma di jalan kieu ieu. Ayo we amang Mak. Lan. Henteu amang we. Ma nyalira wae. Nyalira wae. Tambah kesel. Rajin kene si Mang milari suluh. Suluh naon dia Mak tangkal naon? Kumaha Mak damang Mak? Alhamdulillah. Alah si Mak masih kene kersa sing sehat mah nya. Alhamdulillah. Ya. Sehat. Di mana bumi Pak? Di situ. Oh di paling situ. Lah si Mak tuh. Jalan. Tonggohan jalan, mohon. Tuh sahabat, suluh tah di apa? Di kampung mah sahabat, cari kayu bakar itu tuh. Di kebun masih banyak tuh. Si Ma juga lagi motong-motong si Ma. Tong suluh. Tong suluh ya Mak. Cokrek.
cokrek bahasa Garut namanya mak. Ya mohon. Oh cokrek namanya bahasa Garut mah. Siap mak. Ari, nah makin disebat cokrek mak. Apaan atuh sulu. Oh sulu. Cokrek. Oh, jadi istilah cokrek teh nanti suluh leuweung gitu kumaha? Sulu alit cokrek. Oh, jadi suluh alit. Oh, mohon. Jadi lamun eta mah nu bubukna mun dina tuangan mah nya. Oh, nu bubukna. Jadi cokrek sahabat jadi lagi lagi nyari lagi ituin suluh cokrek jadi yang kecil-kecil anu gede nama terus dicanakan meureun mah nya. Diical namanya. Iya mah tilas iya nanti mah tilas kebon ieu nya jati putih mah nya. Masya Allah. Allah. Iya mah sanes mah. Iya mah nanti jukutna seueur mah nya. Iya jang sapi jang domba nya. Kuas teuing. Abi ti Sumedang mah. Tebih mah nya. Nyali rawe mah manawi ya aya nu lelengohan di dieu ya di daerah dieu. Si mama aya wae. Heureuy mah eta mama. Nanti di bantosanku ieu caroge mah. Oh, ka mana carogena atuh? Oh, aya caroge mah tapi. Oh, mohon. Sing sehat mah nya sing eta hati-hati we mah eta nanti kumota. Nuju nongeng-nongeng gitu mah pau. Oh, tos biasa gitu mah nya. Tos biasa aktivitas di kebon sahabat tuh. Masya Allah si mana masih kene nanti semangat. Masih kene semangat ngalah cokrek nih sahabat. Jadi pingin ketawa saya sahabat bahasanya cokrek baru tahu saya seumur sekarang udah umur 30 tahun ke atas baru tahu cokrek. Oh justru mak jadi bahasa kapungkur jeung bahasa murangkali ayeuna teh anggar benten gitu mak. Jadi moal terang janten kedah terang gitu cokrek teh naon da urang teh orang Sunda mah nya. Kedah terang mah bilih aya nu naroskeun ke non teh bisi aya anu nanti pas aya nu terang ari cokrek naon pan ari kitu mah terangnya tah cokrek teh suluh laletik gitunya suluh alit lamun dina ieu mah non teh lamun dina gorengan mah bubukna cenah kitu mah nya lamun dina bala-bala gitunya gorengan naon lah pokokna bubukna tapi da bubuk bala-bala tanah bubuk eta ge raos we mah nya. Nah sapertos ieu ge non teh cokrek oge da sae atuh nanti suluhna oge leutik tapi banol gitu mun dina. Kulan? Iya we ameng we mah. Ameng. Mah tadi abi ningal monyet eta di handap. Oh gitu eta aya nu nanti ngantosan teh. Monyet. Heeh. Oh, di mana itu? Oh, mohon. Siap, Mak. Mah hatur nuhun mak waktos nanya. Hati-hati mak ngadamel ieu teh ngadamel cokrekna. Cokreknya mah nya. Hati-hati sing mohon sing sehat mah nya. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Saya mau ke bawah dulu lihat si bapaknya lagi nunggu panen padi sahabat. Katanya tadi itu kata si ibu ada Ada monyet sahabat. Tuh. Di suasananya Masya Allah sahabat, indah banget sahabat tuh. Suasana sawahnya pokoknya lah luar biasa sahabat. Kalau hidup di kampung itu tuh enak tuh. Enak banget. Tah, nih sahabat nih. Tuh, ke bawah sahabat, ke bawah ke sini nih, ke sini. Ke sini. Allahu Akbar. Pak, nuju naon, Pak? Nuju tunggu. Tunggu naon, Pak? Tunggu monyet. Nunggu monyet. Nah, monyet ditungguan atuh, Pak. Kan ieu kanu pare. Oh, kanu pare mohon, Pak. Allahu Akbar. Kumaha damang, Pak?
Alhamdulillah badai kapalih mana. Ah iya we ngaprak-ngaprak iya ngaprak-ngaprak lemur. Ngaprak-ngaprak sawah deui. Oh tuh nanti ari ieu kanggo ka mana Pak ieu? Kanggo ka Cikalapa ka ditu. Oh ieu teh. Mohon saparalon mah. Saparalon ieu teh. Mohon. Di mana ieu teh Pak? Di rawa di Cigarela di ditu. Oh. Sabaraha kilo nya? Nya kirang langkung ieu teh ayalah 5 kilo mah. Oh. Allah. Hmm. Iya nanti teh ku perusahaan penginten banyak. Ah henteu ieu mah masyarakat nyari ieu nama ti bantosan ti pemerintah. Ieu nama paralon nama gitu. Nah, ieu mah seueur kangge ka wilayah Cibingbin, Mohon. kangge ka wilayah ieu Rancabango. Oh ti dieu ieu teh. Henteu ieu mah benten, ieu mah kangge Cikalapa paralon. Janten sadayana teh opat pancuran paralon. Jalurna teh. Mohon dipalih ditu nama. Kangge Pasir Kadu hiji, ieu Cikalapa, terus kangge Garela, terus kangge Cibingbin. Cibingbin mah kirang langkung 20 kiloan mah lah. Di Legok Morongkol ieu. Di Legok Morongkol. Kirangna mohon. Ieu mah ti Cinemeng. Ieu mah. Mohon Pasir Kadu ti Cinemeng. Terus Rancabango di Legok Bitung. Benten-benten iya nanya dawan nanya. Mohon benten liang cai. Teu sami gitu liang. Nya. Ieu mah ti Cikalapa, kabit mah Cikalapa ka Palidi nya ka Lebak, mung ka ditunan teu tiasa naik ka lemurna kedah nganggo mesin. Nya. Nah, ayeuna nyandak we ti Cinemeng. Tadi nama tidinya nya. Mun ti Palidi tu sami ti eta Palih Rawa ti Palih dengan jalurna kadinya ka Lebak. Anu kahanap itu nya. Ieu kami itu mah nu Lebak itu mah benten deui ka Serang itu mah ka Pade ka itu. Di eta ti Cigarela. Mohon. Oh, udah tadi oge pas seueur monyet Mohon tah dugi ka dieu ieu. Oh, ka mana ayeuna monyet teh? Tah Palih Lebak. Eta wih deui mah. Nya eta mah samingon di dieu wih ka birong ka ditu teh. Samingon gitu. Oh, ari mukimna di mana nya? Ya ieu mah pami ngamukim nama kumaha ayana tangkal awi rungkun. Oh, rungkun awi nya. Mohon pami di dieu ieu na rungkun awi ieu. Nya. Nuju primbun kaneh mah pami ayeuna tos kirang sok dipalih hilir palih ditu. Oh, jadi resepna dinu awi monyet mah nya. Mohon ieu na teh ngamukimna teh gitu. Jantan dia mah teu netep monyet mah pami di dieu gemering-gemering samingon ti dieu. Empat kalau itu kok girang. Oh nya. Kanu cakat sasak. Nya. Tadi break deui ka dieu nya. Tapi kanu pare teh dituang kanu pare, Pak. Mohon di ieu direksak we gitu dihumut, dituang, digalei gitu kuno aralit mah dianggo ocon. Nya. Eta tuh nganggo waring ini sakedik oge. Nya. Me aman pa nya. Mohon kanu pang-pangna kanu jagong. Nya. Ayeuna musim jagong. Berarti kadinya tah model kadinya ban ngaruksaknya, Pak. Nya kaditu ge pan ditarungnya mata seueur saung ge itu teh. Pami anjing-anjing nu gaduhna teh. Nya. Tos lohor nya tos kinten jam 10-an arwi. Tos asar marangkat deui gitu. Oh, gitu. Mun pami di dinya mah di Lebak mah pan jalmi sareng anjing gitu di ieuanana. Kan ai palih dia mah kirang aman di anjingna sok rada aya we nu nyanak. Nyana kumaha maksudna? Ya, kuno maling gitu. Oh, Tak ada aya nama anjing oge tos paras kanu doma teh da geuningan. pajengnya. Ya, panginten manawi Buah edannya segala rupi nu maling teh. Sagala rupi dihalangkeun teh nyaan ayeuna. Nu haramnya. Nu haram ge dipaling di sana. Jadi haram leuwih haram. Nu haram dipaling leuwih haram itu banyak, leres. Da mohon da sesat. Ari eta Aya kayuan mah nya ayeuna ada tos siapa di daruruknya ada kitu seueur monyet. Ya. Nya ada panginten warga ge rada pusing gitulah karena tanah warga misalna ku monyetnya kan tiap musim halodo teh daruruk gitu kaina teh kan duka paraeh gitu. Ya. Nya ku anjeunna diical ditebang cul we teh di taneman. Ya ayeuna teh diparolah teh ku warga diparolahkan jagong gitu. Alih ditu tuh nu urang Bandung kai mah bala tah ieu urang Bandung Pak Haji Ismail
Kali dia caket pila tadi Lebak Pak Ade yang pokoknya kabungkur mah Pak Ade gitu. Kali tonggo kali itu Pak Boy kagungan Pak Boy. Ya. Ai saurna teu terang abdi oge nya. Ai namina sareng rupiahna mah terangan perusahaan mah teu terang ai saurna mah. Anjeunna mah pada mah Pertamina saurna mah. Mohon. Saur Anu terang mah gitu. Terang mah nya saur Pak Ade memang da artosna lumayan anjeunna miliaran duit ka dia oge gitu. Ya ieu panginten ti Pak Haji Ismail mah aduh perusahaanna teh los gedang dicaringin. Nya anjeunna mah di dieu nanam gedang, nanam bangsa buah-buahan. Ka ieu kanang sapi nu Pak Rahmat urang Bandung. Di dieu ieu. Oh, sawahna. Henteu serangna mah nu warga paling dua we kandang ka dieu tah serang kalebok ku ditu we ku nu maliara sapi. Jadi dina teh serang teh. Henteu masa teh nu tapi nu gaduna nu gaduh eta keneh nu gaduh nanti nu gaduh kandang sapi gitu tanah. Mohon tanahna nu itu mah. Kalebokna ka ditu ka dieu mah sanes nu warga urang dieu urang Garut ieu mah. Teh sebatas Cipicung ka dieu mah urang Garut. Itu ka ditu Sumedang ngan ka ditu ge urang Garut aya gitunya. Da pali dieu pan Mang Iceng, Oji, wargana di dieu Pasir Kadu. Garut. Seueur nya aya gitu urang Garut. Eta narik model tatanena ka mana, Pak? Di tanggungan we nya ka dieu. Ku motor. Ka mana jalan? Pan ngadara mah sageung kieu salebetkeun motor we. Nya. Janten si motor teh motor anu tos Lintas dirakit itu. mohon sebuah karisma bangsa Honda anu karitu nu bebeknya dirakit etana teh pan ku besi geurna teh geuningan tos ai mesin mah teh di ieu ngan dir pangkarna di ageungan aya nu 42 gitu 548 42 etana teh digina teh gear pangkar teh. Terus we ban tepang karena ngawaran teh. Mohon. Ka dieu jalanna ka dieu. Henteu, palih ditu we. Tah tidinya teh kejagong ka ditu tukon we peuceuy ka ditu. Geus ka ditu ka Jalan Agung ka ditu. Oh ka ditu ka anu ka arah Sumedang itu. Mohon ka ditu. Mohon. Itu sami ka ditu kana kebon kawi ka ditu ka toko. Nya jalan teh sarebet-rebet motor we. Nya. Mohon. Siapa nuhun Pak infona Pak. Mudah-mudahan nanti jadi aya referensi terhibur ku ngobrol-ngobrol urangnya nanti acara-acara obrolan tentang kehidupan di kampung itu banyak. Di mana gitu? Abi di Sumedang Pak. Di mana? Di Sumedang. Kumaha damang Pak ieu? Abi tacan ieu nanti tacan salaman ti tadi ngobrol-ngobrol adi salaman tacan sahabat. Nah ini sahabat kita ke kenalan dulu sama si bapak-bapak sama bapak siapa namanya Pak? Pak Obar. Oh Pak Obar tuh Pak Obarnya tadi saya ngobrol panjang lebar sama si bapak bercerita tentang kehidupan di kampung sahabat bertani di kebun di sawah gitu banyak. Nah sampai si bapak juga sambil nungguin tadi itu nungguin padi yang mau panen berapa bulan lagi banyak paling sebulanan dehnya. Sebulanan deui gitu nyata sahabat. Jadi sambil ngabuburit, sambil nungguin padi dikarenakan tadi itu si bapak cerita ada segerombolan monyet banyak. Jadi kalau nggak ditunggu sahabat, jadi merusak tanaman padinya sahabat sampai tuh pinggir-pinggirnya itu tuh di pinggir-pinggirnya pakai itu namanya jaring sahabat. Jadi biar nggak terlalu langsung masuk gitu banyak. Masya Allah, mudah-mudahan Pak panena berlimpah banyak sae sana nanti hamana oge tiasa terjaga ku Bapak hatur nuhun oge waktosna Pak, mudah-mudahan sing sehat banyak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.